Manggung dibayun nyangakeun salam kaislaman ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi nyangakeun salam kisuna ka sadayana oge sampurasun. Sampes. Salam kawilujengan. Ya salam kemerdekaan. Merdeka itu salam merdeka. Aduh, hati-hati ke depan dina acara nu biasa kang di studio Lugai Kamumut biasa eksis dina dinten Salasa malam Rebo teh terus janten rutinitas ke ngaderes dina bidang seni budaya disarangan ku Ernesta Son betul saya tiang biasa menguat ya ini teh ngageson betul gitu kami disarangan ku YouTuber mohon di Kang Denny Manuhara official karena nanti ngiring kaliput di Lugai Kamumut alhamdulillah di Hajuang Mekar Sawadina mana sekarang aja di grup-grup gitu ngiring eksis panginten maksudnya ngiring ngembangkeun frekuensi budaya seni budaya di Pajajaran Sunda wabil khusus panginten aya di Sumedangna, Bandungna, Garutna mun Pajajaran Sunda sadayana umum Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu Kang Kotom ada naon we gede kurang teh aya panganten pankanana di damel postingan deh sekaligus videografer karasan alhamdulillah mohon mungkin nama latihan teh urang segera ieu silaturahmi lah mohon juga ada benten di pedunungan ya udah ada benten cenah ada ya ngarada pulang oh ayo tukang rebab mohon kunaon make jeung rada muriding kunaon teh aya naon linting kari siga nama aya tah linting kari lontong kari atuh teh tina kupat tahu atuh karena bete upami dina olahraga mah etang warming up nya tapi ngahaneutan gitu kan nya ada terus jeung sumping ya mohon reng-rengan atuh di nu caketna nu tebihna karesa dina dieu wabil khusus anu kan diberingan kagandengan atuh we nya atos biasa ieu mah ngomong kamari sabaraha teu absen pangitan karesa eta mah gaduh panggung kayak biasa sama jadwal latihan khususnya upami gaduh panggungan di luar mah di kita beri itu latihan di luar alhamdulillah panten KPRW na datang terus ke para tutuhu menu badai ngiring nyakseni di nalaraga pangenten ngembang budaya Sunda di lingkung seni Lugai Kamumut sekaligus panten dia di studio khususnya dasar iya disarankan juru kawih ayat 2 mohon Teh Imas Anjani alias si Dilak teh Dilak itu disarankan sareng Mamah Parijah alias si Gebot teh itu silakan Deni itu di tagihan di piring untuk Lugai Kamumut oke untuk kawan Agus Lugai hari kawijanan Agus Lugai Kulante tukang rebab atau munut teh subiret deui beungeun dia nu karesan dipaeun anjeunna diangkat tepi oge aya di hadas tepi oge aya aja kita pakai periwit nih lain apa hetikus udah tenar
lain gitu karena peda kertenar jeneng ngaran sinet bala teh sarinengsi ya ieu ke make abah didin sarinengsi ya lain sampai ningali abdi di teh ka abdi sampai dia itu kan namanya sumping lujung sumping mangaduh raos di payunnya biasa iyalah biasa calik banyak seni ya iya satana di kawitan atuh badidin aya instrumen bade kunaon mangga satana di kawitannya biasa urang kapayun kedela panginten mangrupikeun sanaos ieu dina ngarangga panginten ngadres latihan di urang teh nya kapupuhu anu dikasep dikacinta ka sinisuna hatur nuhun ka para pemuda-pemudina ngiring ngadedel di studio Ciputi di studio Nalugay Kabupaten. Bah urang kapayunkeun mohon masih sareng kambing Manuhara official. Aturamana Ba Ucok jeung ngalana kita tukang shopping. Amin. Ya. Rada hareng jeung abah kabari teh katirisan. Ya. Janten nunjung nalokan duka kumaha aja teh katirisan baos mah itu jadi baos. Nah, mohon mangga etang-etang bagi rumsum urang sangatkeun heula lagu Buhun. Hidung naik kembang gadung naik patepang sono. Rupina dinudip anu kahiji sambil ngantosan panginten request. Request teh sembari ngantosan pamunut lagu nya. Mun da sok aya we urang bagi alhamdulillahnya. Sanes aya we da seueur. Di dieu mah eksis mohon seueur nu kada seneng karena seni budaya. Buhun di kampung ge ramai di dieu nya. Maka urang kapayun kenal langgung di payun. Kidung naik kembang gadung naik patepang sono. Mangga itu langgung di payun sor kasangatkeun cenah di eta apa? Diserelekeun mohon eta rebab. Sor. Ingatkan atuh ka muka orang dia.
Sangiang gunung melamping di pasisir Bukan